Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daril amin. Khamisuha mu'arrafun bi harfi al-kama taqulu fi mahallinil mahal. Khamisuha ari nomor 5 na ma'arif. Ma'arif teh pirang-pirang isim ma'rifat. Eta mu'arrafun isim anu dima'rifatkeun biharfi al ku huruf al kama takulu sapertikeun ngucap anjeun fi mahallin dina lapad anu di mana bae fi mahallinil mahal tina lapad di mana bae anu nempatan atau di mana bae anu nempat al mahala kana nya kitu deui tempat. Sadisuha makana min mudhafi li wahidin min hadhil asnafi. Sadisuha ari nomor genepna ma'arif. Eta ma isim kana anu kabuktian itu ma. Eta ma isim kana anu kabuktian itu ma eta min mudhafin tina lafad anu dimudhafkeun. Liwahidin kana salah sahiji min hadhil asnafi anu tina ieu pirang-pirang macemna ma'arif. Kaqaulika bani wa banu zaidin wa bnu dhi wa bnu alladhi darabtuhu wa bnul badhi. Kaqaulika sapertikeun ucapan anjeun ibni wa bnu zaidin tegasna ucapan ibni wa bnu zaidin. Ibni anak lalaki abdi wa bnu zaidin sareng anak lalakina Zaid. Wa bnu dhi sareng anak lalakina ieu jalma awewe. Wa bnul ladzi sareng anak lalakina ieu jalma. Darabtu anu geus neunggel abdi hu kaitu alladzi. Wa banul badhi sareng anak lalaki jalma anu goreng ucapanna. Babul af'ali ari ieu eta bab nerangkeun pirang-pirang fiil. Af'aluhum salasatun fil waqi'i maddin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Af'aluhum ari pirang-pirang fi'ilna nuhat ahli nahwu eta salasatun tilu fil waqi'i dina kabuktianna atau dina kanyataanna. Madin tegasna fi'il madi wa fi'lul amri sareng fi'il amr wal mudhari'i sareng fi'il mudhari fal madi maftuhul akhir ri'in quti'an mudmarin muharrakin bihi rufi'. Fal madi mangka ari fi'il madi eta maftuhul akhiri dibaca fathah huruf akhirna
In kuti'a lamun di copot itu madi, dieureunkeun, dicopot, dipegatkeun itu fi'il madi. An mudmarin tina isim domir muharrokin anu diharokatan bihi ku mudmar atau ku isim domir. Rufi'a anu dibaca rofa itu isim domir atau mudmar, rujuna kana mudmar. Fa in ata ma'zad domiri sukina wa dhammuhu ma wawi jam'in uyyina. Fa in ata mangka lamun datang itu fi'il madi ma'adza domiri sarta ieu domir, sarta ieu domir ay rofa mutaharrik, ay rofa mutaharrik, rofa mutaharrik. Eta sukina disukun itu fi'il mudhari, fi'il madi. Eta sukina disukun itu fi'il madi. Wa dhammuhu ari kabaca dhammahna fi'il madi. Ma'a wawi jam'in sarta waw jama'. Eta uyyina dihususkeun itu dhammah. Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi 'illatin aw nuni. Wal amru sareng ari fi'il amar eta mabniyun dimabnikeun itu amar 'ala sukuni kana mabni sukun aw hadfi harfi 'illatin atawa miceun huruf illat au nunin atau miceun nun. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi. Waftatahu sareng ngamimitian itu ulama mudhari'an kana mudhari biwahidin ku hiji huruf minal hurufi anu tina kirang-kirang huruf al arba'i anu opat azawahidi anu tambahan itu huruf. Hamzun wa nunun wa kadza ya'un wa ta yajma'uha auli anaitu ya fata, anaitu anaita ya fata. Hamzun ari huruful arba'ah eta hamzah, ari huruful arba'un samemehna ta hurufil arba' rujuna kadinya eta hamzah. Wa nunun sareng nun, wa kadza sareng eta nya kitu deui nun yaun ari ya, wa ta'un sareng ta. Yajma'uha anu ngumpulkeun itu huruful arba' yajma'uha anu ngumpulkeun kana huruful arba non qauli ucapan abdi gitu tah. Ana itu atau ana eta tegasna ucapan ana itu ana eta. Ya fata ana itu deket abdi atau ana eta deket anjeun. Ya fata he jalma ngora pamuda. Wahai sukanat fi ruba'iyyin tudin wa fathuha fi ma siwahu multazim wa tudammu loncat wauna langsung kana tudammu wa tudammu sareng didomahkeun itu huruful arba
huruful arba haisukanat dina sakira kabuktian itu huruful arba fi rubain eta tetep dina fiil anu bangsa opat hurufna. Wa fatuha ari fatahana huruful arba fima dina fiil siwahu anu salianti itu rubai eta multazimun ditetepkeun itu fathah. Sabar.